Beaba. Hijikeun beaba. Beaba. Ba. Ba. Kaoko. Kaoko. Dijikeun. Hijikeun. Kok. Beaba kaoko. Era. Sete jeung era di sete. Ulah satep leguk. Ulah naon aya maneh? Maneh teh bisa macan teu? Beaba. Beaba. Ba. Kaoko. Kaoko. Oh. Hijikeun. Ulah era. Sera kunaon aya maneh? Era mu satep. Sete bisa macan teu? Beaba. Beaba. Di ba. Kaoko. Oh. Hijikeun. Kaok. Bako sete. Oh salah. Semua baingan atuh salah. Inget kakak non itu non desa Baok belah ditu. Ayahnya di dia. Aya di dieu mah. Aya. Nur Agung ka dieu. Heeh. Urang doakeun hang. Hang urang doakeun naon aya teh? Tuh ah. Sedang naon? Nah, Naon hang? kasiri siga nu gelonan. Sama ka urang teh kitu wae. Eta. Monya nu gelo meuni ganteng kieu. Oh, monya ganteng meuni hidung. Ai maneh ganteng. Taroskeun ka urang dieu. Ai Ohang ganteng teu? Eueuh. Ganteng teu Ohang? Bukti abdi ganteng teu? Sarua. Kacian deh lah. Peluit teuing da we mah kan. Goreng patut ge loba nu hayangeun. Lah. Hayangeun naon ai maneh? Loba nu hayangeun ngadek. Gede dia. Hah? Urang doakeun Cep Doni teh mudah-mudahan sing jantan jalmi anu tiasa berbakti ka Ibu Ramana. Heeh, solehnya. Ka nusa bangsa sareng agamana. Tah kitu atuh. Heeh. Urang dieu ge sapa ku Ohang urang dieu teh tingali ka dieu teh tingali dugi ka ibu-ibuna gareulis. Ibuna gareulis, bapak-bapana kararasep. Nini tuh para reot. Di mana-mana ge nini mah peot hang. Aya duwing mah aya nun teu peot. Ieu dengekeun nini mah kabeh oge peot teu cangker. Ngiluk kontes kecantikan. Nini saha? Aya. Si nini ijo? Ah, ini mah nini di ditu. Oh, lain. Ditarik. Apa naik kecantikan mah kalau kecantikan mah kudu cangker atuh. Cangker. Kulitna nini mah peot. Tapi kan kulitna jadi cangker ditarik. Di naon? Ditarik. Di bedol gitu. Di bedol dikumpulkeun dina punu. Si kulitna teh. Oh, cangker atuh. Oh, hebat. Oh, ngan jadi beda. Beda kumaha? Juga orang India. Nah, kumaha gitu. Da bujana kana ieu penah. Siga orang India. Kumaha wae bade ngomong lain maksudna teh urang teh ngawilujengkeun ka urang dieu. Urang dieu mah tingali balalager, barudak laleutikna ge sararopan. Oh, sopan kumaha? Sararopan urang dieu mah balalager, lamun ditaros ngawaler. Ciri ning sopan? Tingali. Punten. Percaya teu? Punten. Ariga. Arica. Aribon. Arisa. Percaya teu urang di nyeri beuteung kabeh sakit perut. Eta tingali cincang keling manuk cingklek. Plos ka kolong Bapak Satar. Percaya teu? Urang di baralager. Ya urangnya bisa siapa? Tapi geula. Percaya balager teh kan kumaha heula kan siga urang. Kan siga maneh macan mungkin dijawab sia teh. Can pugu. Yang bisa tuh sarua. Moal maneh mah tingali. Kira aku teh sarua. Untuk keteunya bisa teh. Anya tadi di itu sih teh. Si ibu saya teh. Naon atuh teh? Nengah hebos. Punten. Wah, aya Aya di nini unggul. Tinggali urang. Punten. Loba tinggali maneh. Punten. Ini unggul. Atuh budak orana iya mah kakak ini. Kadi teh ngah. Punten. Oh, sawa Tinggali urang ka ditu, urang-urangnya ka ditu ge loba. Punten. Budak leutik aya kabeh. Tinggali punten. Kabok eueuhan.
Cek urang ge kumaha lah, urang di mah sopan ge kudu sopan mesti ga urang. Dia tina leumpang-leumpang oge kudu ditempo urang di mah yang tinggal sopan. Tina leumpang? Lempang. Tinggal di leumpangna. Dijawab ya pasti. Punten. Tah make nu kitu maneh ohang hayang mah. Entong gitu teuing atuh siga nu animea semua. Siga nu ayan atuh. Biasa we. Sarimin mau ke pasar. Biasanya. Biasa we. Enten. Cuma nyi sambung ah. Bisa meninggal hiburan wah. Aduh. Hiburan emang geus bisa we nyanyi. Nah, nyanyi naon mana nu bisa tuh? Bisa ti Trio Bulldog. Hah? Trio Bulldog. Trio Bulldog. Trio Bulldog eta nu joget nu. Trio Bulldog da eueuh. Eta nu laguna sama ses teh. SMS Trio Macan. Oh, hah? Trio Macan. Apaan macana pulang kampung dulu ya. Diganti. Kunaon? Bulldog. Trio bisa lagu SMS? Nyo atuh. Oke, lagu SMS kurang diomongkeun di make MC. MC. Oke. Oke. Saya naon MC naon mah oke bungkul. Apaan sok make oke? Oke nama terakhir ya make. Hadirin yang berbahagia, inilah dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum mah terakhirna sia teh. Balik ini sia teh. Assalamualaikum heula. Kieu maksudnya. Hadirin yang berbahagia. Berbahagia. Kita Tampilkan. Saya teh penyanyi ditampilangan maroda ratu saya teh. Kita Sambut. Geus kurang nyaho ah. Nyaho. Iya, hadirin yang berbahagia kita kedatangan bintang tamu dari Jakarta. Pada kesempatan siang malam hari ini kita akan tampilkan saha maneh teh Hang? Ngaranna saha? Trio Macan. Namanya ya Macan Ompong. Apaan aya Macan Ompong? Oh. Ini dia, itu tega aing mah Ini dia, Macan Ompong. Jangan gitu dong. Emang kayak harus gimana, Hang? Atuh, jangan pakai ompong. Inilah dia, Macan ganteng. Oke. Ganteng gangguan telinga cenah mah teh cebudak. Ini dia, Macan ganteng tapi coplok. Nges langsung. Masih ya, ya. Oh, oke. Masih gak doger monyet. No bener atunya. Aduh, tinggal lihat tuh joget-joget tinggal. Nah, wibawaan. Gitu. Tunggu naon. Kumaha tuh? Aduh. Bang SMS siapa? SMS siapa ini bang? Katanya sayang dua bang duh sayang. Abang SMS siapa ini bang? Sabulan deui ka karak puasa. Acan jauh kene teh. Bang SMS siapa ini bang tadinya? Oh. Bang SMS siapa? SMS siapa ini bang? Tanya sayang. Bisa takbiran dia mah ya? Oh, teh. Bang SMS siapa ini bang tadinya tuh. Bang SMP siapa? SMU siapa? SD.
dibisikeun ku Pak Didi atuh. Lu bener laguna lagu dangdut tadi mah dangdut lagu di dieu deket ka ieu ka wetan. Laguna teh anu teh dangdut teh nih anu Eta cuk cerek wae. Cucok rawo. Sarawa. Cucok be. Susah, Pak. Ieu. Cucak rawa. Eta sok eta. Nanti cucak rawa. Heeh. Di Hah? di